tua mengenal kedua dengan anak-anaknya. Masa Gusti Rasul tidak mengenalku sedangkan aku umatmu? Laras gitu eta dawuhan umat non ulama teh leres bahwa para nabi teh bakal terang ka tiap-tiap umatna sok sanaos ribuan miliaran jutaan. Tapi kunaon cenah eta beuteung kenal ka eta jalmi nya eta lah teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah eta perjogina urang maca nyata sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa mengenal nyata junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saterasna mun urang teu tiasa nu tadi atau mudah-mudahan salah sahijina nyaeta membaca sholawat nu tiasa tuh urang mangga eta bidamel dalam arti urang eta tananing mahabbah, tananing ngagungkeun, tananing cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji kisah ibu ayah yang terangkeun nyaeta Seholil Bangkalan Madura. Seholil Bangkalan Madura teh ngagaduhan nyaeta santri-santrina teh nyaeta Mbah Hasim, nyaeta Kiai Holeh Hadratus Syekh Hasim As'ari. Saha cing anu terang cung? Hadiahna aya kopi, aya bala-bala. Saha Hasim As'ari teh nyaeta akina Gus Dur. Tah ieu ibu waktos nyantri ieu Mbah Hasim di Seholil kitu berangkat nati Kobong dugikeun ka Seholil di ditu dipika cinta nyaeta ku Seholil teh jalmi nu dipika cinta ku guru maripat benten sareng anu dipika cinta ku guru anu saneh. Contoh lamun teh mah mika cinta guru ka seorang murid kumaha, lamun teh mah punten dalapan mungkin jadi salapan atawa sok pusah pasih itu mah aya nu teu naek kelas teh eta teh bakat cinta mun kabungkur mah nya teu naek kelas teh eta teh bakat ku cinta teuing guruna kamu muridna jadi henteu ditaek-taekeun gitu. Tah bakat ku cintana eta Seholil Bangkalan Madura ka Hasim As'ari akhirna non masihan tugas naon tugasna teh piwara ngahidmah nyaeta kanu janten guruna. Kumaha ngahidmahna teh lamun aya seuseun diseusehan, lamun